Wihan deui teteh. Lamun si Aa melong teteh. Lamun si Aa melong, belenge seuri indah ngagelser kana hatena. So, Aa tuang heula sareng bari seuri. Kumaha ari ibu kasalaki bapana rek dahar teh heula moal. Oh, kela inungna cenah sakedeung ieu meakeun heula bako. Oh, uing rek dahar ti heula. Pek teh dahar ti heula teh pan balik ti nu hajat. Atuh teh aku aweh. Ini dia. Jadi penting. Nya diteteuk lah udah. Diparentah nurut tetehnya, dititah ka mana oge. Itunya tehnya itu wanita solehah bahagia. Cadangan surga istri anu tadi, istri anu sabar bisa ngajaga jiwa jeung raga. Cukup satu kali nikah teh, cukup satu kali. Ieu si Aa sareng si Nyai nikah yang pertama dan nikah yang terakhir, amin. Amin. Nah soalna aya jodoh koto, ari jodoh koto teh pegat di tengah jalan. Terjadi masalah da aya hakikatna, aya syariatna. Da ti dituna geus kedah kitu ngan urang tenta ka Allah, ini rumah tangga yang pertama dan rumah tangga yang terakhir, amin. Amin. Neng hiji nengna sing solehah, ciri solehah teh tadi nengnya hiji lamun dipelong ngabelengeh seuri diwarang nurut. Naon soalna neng wanita solehah itu dirindukan sama surga. Nu kumaha wanita solehah perpanjanganana anu tadi hiji bisa ngajaga jiwa jeung raga. Kade mah ngomong geus kolot mah urang teh. Da lain cinta anu digugulung leres. Dua neng sabar biaya saaya-aya. Sekali deui neng. Sabar biaya saaya. Setelah kewajiban terhadap Allah, maka istri yang paling berat melaksanakan kewajiban terhadap suami. Rasulullah nyaurkeun ketika Fatimah sumping ka Rasulullah, wahai Fatimah, lamun anjeun dosa ti salaki, tuluy lamun anjeun can dihampura ku salaki, maka kami bakal ngajegal anjeun. Saking ku beratna kewajiban istri kanu jadi caro bo plong-plong dia. Dina perjalanan Isra Mi'raj ibu. Wahai para istri, dina perjalanan Isra Mi'raj kantos Rasulullah ningal istri anu digantung ku letahna. Sabab letah istri eta teh jadi 70 siku panjangna. Naudzubillahi min. Ieu lisan. Lisan dia nu pendek teh bakal aya istri nu digantung ku letahna anu letahna panjangna 70 siku. Naudzubillahi min. Digantung bari dicocrok teh ku orai dihanapna. Dihurungkeun sieuna. Waduh. Nu kumaha ibu, nu kumaha plong ulah malawa ulah nunutan. Anu sok ieu ka salaki tingali ka dieu. Sia teh. Anu ka salaki teh kok ieu. Awas. Betul kudu di. Aduh kieu piraku kate bon ka kieu ka salaki geuning. Cek aing oge cek aing. Tingali itu batur cek aing teh maju teh poe Sabtu. Aing meunang katanya ini ke Bandung titah poe Rebo kalah poe Senin. Ambul satedaka. Kot kieu geus. Nah, letah istri akan panjang menjadi 70 siku dipakai ngagantung. Naudzubillahi min. Sabar biaya saaya-aya. Nah soalna awewe mah teteh hiji nurut, dua nuhun, tilu namprak. Naon? Kieu. Kumaha cenah Ustad? Balik nyaba teh salaki abdi mah duit tara disetorkeun kabeh, nyakeun bae. Nya naon kitu? Nya ulah mesakan anu usahana. Nya eta cenah tara di ari salaki batur melibikeun kabeh anu simkuring mah cenah salaki teh keun bae tingali we. Da eta teh mungkin penjagaan BC nu dipasikeun ka ibu beak eta pasti bakal dibikeun deui ka saha. Udah jabrah teh ya. Komo ayeuna parek lebaran. Tatangga geus 5 kali ka Singaparna ulin. Ari pamajikan urang can sakali-kali. Urang ka taneuh pamajikan ka jero. Urang ka jero imah pamajikan ka tan. Taros Bapak. Mah. Naon mamah teh teu pati ngomong. Teu naon. Mah kunaon teu pati ngomong. Pikiran we kumaneh.
Naon cek caroge teh pikiran teh naon? Tuh tatana bapana geus 5 kali. Ka mana cek bawa kasih ngabarna? Naon? Ulin atuh ulin we mah. Ibu pakaian mah ayeuna mah dijajabkeun ka bumi leres. Ciri akhir zaman, Pak. Ciri akhir zaman teh pasar berdekatan. Ayeuna mah balanya barang pasar teh langsung kabung. Teu main ongkos leres. Langsung kabung. Itu pasar berdekatan cirina kiamah naudzubillahimin. Geus berakhir ibu ieu teh alam dunya teh kudu geus maragun maju sarolehah urang teh kitu nya. Teteh biaya saaya-aya tarima rek gede rek saeutik oge tarima tuluy hatur nu tuluy taros caroge teh bapana ngala duit teh salat henteu ieu teh taros ibu sok ditaros tara cek salaki teh mama saminggu teh usaha teh yeuh saminggu menang 3 juta mama yeuh ngan kami teh teu salat sekali-kali acan ibu rek ditampi moal. Ah ibu jujur ibu ya 3 juta zaman berit mah usaha teh saminggu teh 3 juta bebenangan ngeun teu salat pohor teu magrib teu asar dina saminggu teh teu salat ibu bada ditampi moal ade heuceun sing tarik heuceun bade ditampi laon cenah ari minggu kamari bapana setor teh saminggu ngeun 1 juta eta mah uing getol salat jadi kumaha bapana lamun uing teu salat usaha teh alus kumaha cek pamajikan anu gejul bapana kajeun teu salat kajeun teu salat tah eta mah awewe gejul gitu awewe gejul taros ibu tuluy teteh lamun usaha teh doakeun lain kerek 2 poe geus ditelepon sok aya nu telepon ieu urang dia sok aya nu telepon ka carogena di panyaban aya atuh dana beungeutna ge cim goreng weh di Karawang sasi kamari ngaos sinang pajeun dit karerencangan jadi bos efek Gusti geuning daragang teh nya ibu leweh lamun ibu ningali salaki urang sok usaha di Bandung leweh ibu da gaya sote ini salaki mah teh nyaho panas teh nyaho hujan deras cek salaki teh aing teh inungna gaya ini sote jeung bantom dari ditu mah aing teh nyaho hujan teh nyaho halodo cik ku sia teh awet-awet duit Alhamdulillah Ma, sing barokah sadayana amin. Jadi ibu istri yang solehah tandanya diantaranya narimakeun pamasihan caroge biaya saaya. Jadi kebahagiaan rumah tangga teu bisa diukur ku lobana harta bana leres. Sanajan loba harta sawah lega kebon lega bro di juru bro di pantong ngalaya di buruan loba harta bana bakatku teu kawadahan ceuk teu lah di lebak si jabring boga di pipir si jambrong boga di kolong beas loba buncir leutna loba duitna tapi teu saeutik rumah tanggana loba pecaca senang moal tapi rumah tangga sanajan imahna kaributut dolodog teka genting geus 15 tahun tapi teka denge pasea dinikmati teka denge sugan kumaha sabab henteu ningali batur nu kitu insyaallah bahagia dunia ieu cek Muhtarol Hadis dina kitab banyak Pak yang bahagia dunia teh hayang bahagia dunia teh teu enteng mah bahagia dunia teh ibu inung dulur teh enteng bahagia dunia mah euceuk hiji lamun awe boga salaki anu soleh salaki nu naon lamun lalaki boga istri anu soleh hiji dua imahna badag pan urang barajeun awewe solehah imah teu kaomean ge baheurin tuluy budakna solihin solehah bahagia dunia ya
pamajikan soleh, salaki soleh, imah badag, budak aralus ahlak. Bahagia ditamah tatangga soleh. Tamah deui usaha di lemur sorang. Tamah deui boga kendaraan anu cepat. Bahagia. Urang mangen boga sabariji atuh rajeun urang mah bahagia salakina di Indonesia. Awewe na di Arab, salaki na di Jakarta, awewe na di Tasik. Imah gede, budak pager, ngan minang pajauh. Masih keneh kurang banget. Neng kasep rumah tangga tong ningali hartabana. Teu saeutik anu loba hartabana, rumah tangga nah henteu baha. 2. Ciri wanita anu soleh nu salajengna nu soleha di mana dikantunkeun ku caroge teh dapat dipercaya. Sim kuring ngobrol jeung ketua KUA 2002 opat teh pajengan endin itu janda 1.300. Duda 1.300. Aduh ya Allah, itu di Tasikmalaya. Yang cerai itu 1.300, berarti satahun kamari teh janda barak di Tasik, duda oge barak di Tasik. Mata bahasa janda semakin di depan, perawan semakin di belakang. Naon soalna bakat kuloba itu tidak perceraian, mungkin tidak li hal asbab percaya tina barang anu henteu sapi geus teu kabayang rasol nu kawin seueur anu nyerekeun seueur mungkin kurang didikanana, kurang kuat godaan. Leres. Lamun AA nyaba neng bisi aya kolor dibawa ku ucing wagiru ka jero. Kadek mah ulah wani-wani nginjemkeun barang nu jadi carogena eukeur teu aya di bung. Ulah babageranan. Kudu aya izin caroge. Kan berjamaah ka masjid wae neng, berjamaah ka masjid kudu aya izin caroge. Matak sok aya ajenganan yang terbaik netepan istri mah di bumi di kamar anu sok dipake bobo jeung caroge. Bisa cenah awewe berjamaah ka masjid, bisa. Pertama dina sarahiana istri kudu wartos kanu jadi caro. Kapan ulah wakat ya istri? Istri nu jenggre mah ibu, istri nu jenggre istisqa wae kan ulah dibawa. Lamun halodo aing salat istisqa aya awewe nu jenggre ulah dibawaan. Aturan pan istri anu ka masjid kok mau usum taraweh mah pan melongna teh kieu we batur amin teh kieu we mukeunana eta mah eta wae bukan lalaki taraweh kieu we ngeureum almajali sarungna usaha nama gedean tapi sarungna mah teu kabeuli istri abdi bade berjamaah ke masjid wawartos. Bade berjamaah wae kudu wawartos istri. Sabab nu jadi caroge teh presiden rumah. Sanajan kopeana geus 7 jurugna bari geus karoneng jeung barodas. Eta teh tetep caroge ibu. Rek neangan anu kumaha eta teh tetep caroge ibu. Awas. Entak istri mah utama keneh di mana? Ibu. Kau mau barudak ayeuna mah tuh dalah batur geus waladoli masih keneh malesan WA karena zaman digital kesirikna paeh aya hiji budak anu leweh sim kuring waktu ngaos bali bejakeun lemurna waktu ka WC dibawa WC-na gepluk kana kloset nepi ka paeh nepi ka teu sakola paeh HP-na katindihan aya ini zaman modern neng mau lagi itunya status rumah tangga mah tutup nomor wargi nomor sepuh nomor AA we pariksa naon soalna keur menjaga ketentraman rumah istri di zaman kiwari loba anu lupa diri di kota di kampung sami diincar dengan materi rambutmu hidup jeung panjang di salon digarinding beuki lila beuki panjang di
duit mata kawiran hoyong sampe wajib ketan beteng nyene kawin encan akibat panggoda setan kabletan ketepatan nek ulah sota tapi najan arboga rupa cantik tekaop lamun dilirik hiduhan bari buncelik kudu dijarian contoh loba istri anu jomblo ngan hirupna ulah olo kalakuan sida tebo cukup ku mobil nu herak atawa dibere uang gimana tuluy ngalayang dipikir ditimbang istri jengle nu kitu teh istri jengle kasih goreng besok aya tamu kali-kali anyar keneh ti Banjar cenah jeung ieu putus atuh naon cing teh apa lo bating ka Bogor kawas tukang dagang musim goreng aya nu tatanya si Jalil urang Cika Thomas ieu keur lalaki ge keur lalaki medek salatnya eta Jang Jalil di Cika Thomas 10 tahun gogorona kasim goreng dagang di Bogor beungar tina basa tahu ngan ngagugu hiji waktu nelpon kasim goreng Kang oi cek nah kita rek kirim pulsa lain pan awewe ayeuna mah geus kenalan meh teh pulsa Kang dagang teh cenah ngalarisan jam 2 cenah ngalarisan ya Allah ti iseun teuing cik cenah mah ngepohkeun ti dinya kade bisa aya dukun nyampe lewat HP tong dipercaya lewat HP jarak jauh boro-boro jarak jauh pan jarak deket ge hese diijabah leres nyampe jarak jauh utubil wah alabatan malaikat Kang kudu kumaha Jalil lila kene ka lohor ka asar insyaallah cenah Kang sajam satengah deui deket ka Masjid Jami deket cenah Kang dorong ka Masjid Jami engke geus di Masjid Jami telepon jeung teh akang pengen si Masjid Jami nelpon Kang masih Masjid Jami ngajedog lagoan waktu asar kudu naon cenah Kang milu berjamaah tuluy geus milu berjamaah kudu ngajedog api-api ngome panon lewe ngilu berjamaah tah di Masjid Agung pulang berjamaah teh ngagugu wagiru kaluar Cineluk kalau tengah lawang masjid ari Pak Haji anu beungar milu berjamaah nanya jam cenah ti mana di Tasik cenah Papi teh naon cenah ulang cenah Bapak ya kieu api cenah ngalarisan kumaha cek Haji borong ku aing cenah jing cenah bagikeun ka lingkungan masyarakat sabaraha 4 jutaan diborong ku Haji yakin jelema nu berjamaah salat bakal babari rezekina yurfa'ud sikol aisi dihilangkeun karupekan kasulitan anak rizki neangan kasab di alam dunya gitu utak kade ieu nya kada laki sing ingat lamun ka kota begitu bilu berjamaah kawas tukang ngamen pan loba nu katipu urang dieu ge ku pedagang mah lantaran pinter ngomong sok di terminal Garut baheula mah keur zaman Mekaraya jeruk amis padahal nu keresek nama hasil mangaraosan di asaan teh da urang kampung teh wagi rungasan amis meuli kapan tiru keresek dibagikeun ka tatangga haseum ceuk tatangga teh ka tatangan deui tong ditampa cenah jeruk ti si eta aing oge cenah dibere teh haseum saminggu silih baeudan laras kade wih kan tadi teh doakeun ibu lamun di serenan artos teh enak mah taroskeun bapak salat bapana moal ngajawab teu salat nyakomong atuh salat cenah jantung gitu nyakomong gitu salat terus doakeun da ibu mah neng ibu mah panggampielna mah aya lebat ka surga gampiel atuh ibu mah dina hadis Nabi nagir sabaraha rupa hiji lakonan salat
2 lakonan puas, 3 turut kacarog, 4 jaga badan satubuh ulah aya anu ngaganggu lintang ti ku caroge sakitu maksa nah pedet parjaha wa apa aja kaholaja ibu kade neng ditip neng doakeun si ati komo rek jumaah mah pak rek jumaah ibu ulah kalah ka Sarawah rek jumaah teh ya masalah ki rek jumaah teh teu kadeleh beungeut majikan teh balik teu neleh pamajikan balik jumaah teh rek ini jumaah sarua yo bakdul ulama nyarioskeun hei ibu-ibu apal teu istri anu sarua sodakohna jeung gunung Uhud teu apa dijawab wahai sahabat hiji istri dina poe jumaah nu ngabahagiakeun carogena maksudna rek ini jumaah teh sarungna teh diistrika bapana entong sarung eta wae era ku batur kami oge kamari ngaji bulanan di pelong wae make tiung ieu wae teh. Teu kumaneh teh dibangmelikeun. Gitu. Kang geus diistri ka apa? Geus diistri ka acukna nu ieu nu kokoh, da ieu-ieuna. Abdi moal ka mamana Bapak titip, euy Jumaah teh ulah sunang-sinang ka batur, mamah erek nyangu, tah nu kitu. Lain ieu mah kasalaki teh. Bapana euy rek ka sawah. Rek Jumaah mah ini sorangannya. Da tiba heula ge sorang. Oh, balik ke cenah sorangan ka imah dahar nu aya. Naudzubillah. Siap di bumi. Balik Jumaah teh salaki teh. Sangu hangeut ngebul pamajikan marah mah diwedak saeutik teu kanal teuing geuning nya. Udah siga ucing garong ngari kanal teuing mah komo nu teu bisa ieu nama nerapkeunana mah. Oh, sim kuring we. Waktu nyareunkeun di Kuningan ge atuh wau. Nyareunkeun sim kuring nu jenenganna Jang Iki ari nek nate umur 75 tahun dihias ada si kucing garong. Iki cing dari itu saha cing iki. Cenah mana itu teh si nek. Atuh make dihias ning sekolah gitu. Nah teh bisa tukang hias. Dicoba wih Jumaah teh beungeut marah mah sangu haneut cai haneut bojona geus netepan lohor. Nyadiakeun caroge uih Jumaah saatos tuang jeung caroge ceuk bojona apa abdi bade pangaosan abdi teh apa menta we 2000 da ngeusian mah batur oge sabaraha 2000 da dina koropak masjid ge lolobana lamun dibuka teh sabarahaan rajeun ibu-ibu mah pangaosan kapan ngeusian 10 kudu dipulangan 8000 ari mah wahakaneun dina kantong leuwih ti 15.000 aing aja disalopa mah disalopa sim geuring teh loban kieu di salopa teh ieu. Pan suguhna teh loba. Ari sasuguh pangaosan mah pan nu lalaki mah weuteung. Sok lamun bapak-bapak disuguhan di masjid da weuteung piringna teh. Teu loba dihakan bapak-bapak mah. Ari awewe nyangakan yang ngantongan. Da ayeuna mah usum marawa naon. Kantong kamu mana ke di Cigalontang, di Kacamatan Katoma, Salopa, di mana ke AWB teh aya mah sigare ka pasar pangaosan teh ditanya ku aing hiji ibu-ibu waktu ngaji di Salopa, "Ma, eta kantong kanggo naon?" Cenah Pak ajengan kanggo eusia. Cecer. Bekat kukuh kade cing teh makan aing. Da ajengan mah tarumuk mak-makuk barang hakam. Titip yo, lamun urang kandang sare Kang Den ngonang ajengan disuguhan langsung mak eta teh kaciri ajengan teh ti imahna can nyatu. Dua mumpang mengpeung eta teh di imahna eueuh mumpung aya. 3 rek ngabedah awak. Oh aya ajengan teh pantes ajengan mah suguhan langsung we. Bapak-bapak ge da pangaosan teh lain teu hayang eta teh sisuguh teh dipelong ku ibu. Tamenu disuguhan mengagara di raosan musa kitu kaayaan restan mah bawa keur di perjalanan da beak sia sama cita diberena dong kitu nya mentak neng wih di kanu tadi poe Jumaah ka ibu titi ka neng hormati Saidul Ayam Rajana poe teh poe Jumaah Jumaah tomo Pak cek lamun nu kieu mah poe Jumaah ye ini jam 8 sarua jeung nyodakohkeun ontak. So,
Bu, bisi aya caroge ibu ya wih ngaos ti dieu jumaahna ini jam 8. Ari sawah teu ditingali. Cek ibu teh, "Rek ka mana bapana geus gaya wayah kieu?" Onta. Pan ini jam 8 teh sarua jeung nyodakokeun onta. Ini jam 8 sarua jeung nyodakokeun sapi. Ini jam 10 sarua jeung nyodakokeun hayam ganjaranana. Ini jam 10:30 sarua jeung nyodakokeun nom. Ini jam 11 kan itu mah geus eueuh. Sok apa jangan di onta, sapi, domba, ayam, nom. Cenah uing mah nurutan di kota ge pas adan masih rek bae eta. Teu langkung gitu. Teteh, Nyai, poe Jumat hormati. Kita cek tadi bubuka ti ayeuna emak nyuhunkeun caroge. Yauma yafiru mar'u min ahihi wa abihi wa ummihi wa sahibatihi. Dina poe kiamah teh pamajikan bakal jauh ti salakina bakal jauh ti pamajikanana. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'ya. Awas. Dina poe kiamah teh bapak anu disayang-sayang teh jauh pamajikan teh naon? Sieun dipenta ku salakina tanggung jawab. Anu can dilaksanakeun kewajiban awewe di alam dunya. Salaki emak jauh ti emak teh di akhirat teh da sieun ku emak ditagih kewajiban salaki nu can dilaksanakeun di alam dunya. Matak beberes ti ayeuna. Matak ulah salah ye, bu istuli utami mama karimal akhlak, nu teh bu istuli utami masalah. Kami diutus teh keur nyampurnakeun akhlak, lain nyampurnakeun salat. Naon soalna? Loba anu sok salat akhlakna goreng pat leres. Isra diberes sholat, naon sangkan akhlak lebih ka didi. Da Rasul mah terus keur nyampurnakeun akhlak. Naon? Jalma anu sae akhlak sholatna bakal hade, tapi teu saeutik anu sholatna getol, baeud geneng jeung tatangga. Ngewa keneh ka lanceuk, ngewa keneh ka adi. Leres. Mata cek Rasulullah di poe kiamah bakal aya hiji lalaki anu mawa ganjaran sholat, ganjaran puasa, ganjaran sedekah, ganjaran munggah haji. Ngan hanyakal eta ganjaranna bukuna anu pinuh teh beak dibikeun ka batur. Sabab pernah manehna di alam dunya nyarekan seseorang, nuding mitnah seseorang, neungeul seseorang, nepi ka maehan seseorang, teu wagiru beberes di alam dunya. Ditagih. Cek tatanggana. Gusti abdi pernah dipitnah dituding ku ieu jelema. Ditepungkeun, Pak. Matak yaumul hisab aku dah jutaan tahun. Gusti abdi rek nagih ayeuna sabab teu pernah minta dihampura ka abdi. Laisa dirhaman, eueuh duit, laisa amal, eueuh harta bahna. Akhirna ganjaran salat, ganjaran ngaji, ganjaran puasa dibikeun ka ditu. Bisi teh cukup mung canangeun sakieu da aing menyeri nagetna uduk bilah di alam dunya ku maneh dituding dipitnah teh. Kumaha tuh? Dosa itu dibikeun ka urang. Nah uduk bilahi min muflis disebut dina acara kotor. Matak tadi dibikin kasih akang di bumi aya 3 anti bangkrut. 3 anti bangkrut nu tadi hiji salat di awal waktu. Anti gores anti bangkrut, Pak. Tukang kai, tukang gaji, tukang cangkaleng warung 3 lupa. Anti bangkrut, anti gores. Anti gores ini neraka, anti bangkrut ke ekonomi. Hiji salat di awal waktu. Naon cenah? 2 selalu membaca kitab suci Al-Quran. 3 sodako. Naon? Sodako. Tadi pernah. Anti gores, anti bangkrut. So, rek bulan puasa. Lain eman. Nih, rek puasa teh kalah. Kalau hayo mikirkeun naon. Karaya, jalan heula Kang Edin sekedap. Ibu bahagia teh rek sumping bulan Ramadan. Bahagia teh rek sumping bulan puasa. Kedah bahagia. Dina Duratun Nasihin dina kitab nih. Teteh sahajal manubungah lantaran dek datang bulan Ramadan haram jasadna dilebetkeun ka neraka. Moal kerek bahagia. Kapan menghadapi bulan puasa teh Pak aya nu bunga, aya nu teu bunga, teu bingung. Naon teu bunga teu bingung teh? Aing mah da datang bulan puasa kieu eueuh kamajuan. Bulan Sawal kieu anger aing mah dahar mejeung pedak. Da kadeu Bu, anti lapar ya. Wartosan anti lapar wartosan. Boga nila, ala, gitu. Lain atuh ieu mah sahur jeung angeun tempe.
setengah 10 teh geus ngerebek. Energi kuatan rezeki pake keur ngadapi perintah Allah sing kuat badana naon energi perhatikeun